geus lain maca Quran ieu mah lain geus lain maca sholawat geus tinggalin tamang geus kamari ieu geus sama lain Quran lain sholawat lain zikir nu dibaca lantaran maca Quran teh pan hayang kapangijeng Gusti maca zikir teh hayang kapangijeng Gusti maca sholawat hayang kapangijeng Gusti kuari geus kapanggihna poho babacaan eta jongkok jeung Gusti Allah nu geus kapanggiheng Gusti Allah sajam teu kapanggiheng Allah moal kuat berarti Lailatul Qadar sepanjang masa nya nama nu mantak wanian cumplang-campling di edan-edan di stres-stres jeung teuing ai urang mah lain di stres-stres emang stresnyaan ieu di stres-stres ku batur atena bunga ketika ku batur diijit-ijit ketika ku batur di stres-stres bunga naon sebabna berarti aya rahasia nu teu jahoeun nuhun Gusti sebab aya nu disumputkeun nu mantak nyanana berlagas seperti eta lamun teu kitu engke aya rahasia nu kanyahoan ai urang mah emang eueuh rahasia hadis nomor 142 jeung 143 diriwayatkeun ti Jabir radhiyallahu taala anhu urang asal ngadenge Jabir inget ka bahwa Kangjeng pernah dijamu ku Jabir nu pamajikan Jabir masak ngan setengah liter di dahar ku 700-an iyalah Jabir Masya Allah karim urang mah 5 liter ku 2 poha Gusti Allah karomah mukjizat bakoski lamun baheula ki khairun mah ditungtut ku pamajikanana lantaran hajatan kurang daging nya namanya cak bodogol cau dicacak jadi daging urang mah Masya Allah daging nu aya ge hareuras taruas itu mah rasana jadi rasa daging ya Allah ya Rabb inget bahang keur ka mana keur ka NTB disuguhan dahar ternyata seungit daging horenganan sarua teu bodogol cau jadi di NTB teh disuguhan bodogol cau tapi rasa semur urang mah semur rasa bodogol cau dibalik ilah Jabir bentuk di kalangan ahli hadis mah lamun aya santri datang mawa adrahi lain adrahi disebutna di ahli hadis mah Jabir kitu teh di pasantren hadis mah budak oi mana Jabirna gitulah gara-garanya nyuguhan jadi adrahi mun di dieu timbal mun di Garut mah adrahi lamun di Jawa di pesantren ahli hadis ngaranna Jabir gitu. Kisah Jabir karena Rasulullah ayat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru nyata takbir Kangjeng ala janaizina nyolatin janazah urang sadaya 4 takbirna aju dina takbir awal maca Fatihah dak ditenden lah ku urang Fatihah teh dina takbir awal tapi Talha bin Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu gol kieu cenah salaitu khalfa Ibnu Abbas kuring salat ngamakmum ka Ibnu Abbas di satu kangen Ibnu Abbas nyolatin ala janazah faqara maca Ibnu Abbas Fatihatul Kitab begitu takbir maca Fatihah tapi beres anjeunna nyarita faqala li ta'lamu sunnatun sing nyaraho aranjeun kabeh Fatihah ieu teh sunnah rawahul Bukhari jadi bahasa sunnah teh didinya moal kabongkar ku urang mantek lamun jelema adiguna teu daek maka paham ulama
Tedaek make paham mujtahid dek notor ku otakna sorangan hadis moal katotor. Lantaran aya bahasa-bahasa majaz, aya bahasa kinayah. Lamun urang teu ngagunakeun alatna moal beres. Geus urang mah pasrah ka ahlina. Nu ngabongkar Quran adalah Kangjeng Nabi. Nu ngabongkar ucapan Kangjeng Nabi adalah ulama mujtahid. Urang mah tinggal ngakmam bae. Geus teu kudu nutuan, teu kudu ngagiling, geus teu kudu masak, tinggal am bae. Cek ulang mah sunah, cek ulang mah haram. Geus ulah sok bongkar-bongkar, neuk ngabongkar mah nu di imah bae. Al-manal ijmali utawi kilaiki kumana kang bangsa kesimpulan. Yakhtalafal ulama perebutan sapa ulama fima yusra'u dalam barang kang den syarakeun yama minal qiraati saking qiraat fi salatil janazati dalam salat janazah faqala al imamani maka ngucap sapa imam rarasah asy-Syafi'i wa Ahmadu Tiga Imam Syafi'i lan Imam Ahmad tajibu qiraatul Fatihah wajib apa maca Fatihah ba'da takbiratil ula ing dalam sausana takbir kang awal. Cik Imam Syafi'i berikut Imam Ahmad bin Hanbal dina takbir awal wajib maca Fatihah. Di mana dalilna wastadalla lan amringa dalilan ya Syafi'i lan Ahmad atawa imamani ala zalika ingatase mangkono tajibu qiraatul Fatihah bi annaha salatun kalawan satuhuna salatul janazah iku salatul janazah ta salat sedengkeun godgol lan temen ngucap Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lapanlah salata illa bi Fatihatil kitab. Orang salat iku sanging kalawan Fatihatil kitab gampang aya geus dibongkar mah ku ahli najah. Lantaran salat janazah eta salat keneh sedengkeun ceuk Kangjeng Nabi la salata illa bi Fatihatil kitab. Teu sah salatna kecuali maca Fatihah. Geus atuh diterapkeun fahiya dakhilatun tahtal umum. Fahiya maka utawiya salat iku kang manjing dalam asar-asaring umum. Jadi asup kana umum bahasa salat janazah, salat biasa. Geswa biqauli fil haditsil ati al-hasunatun lan kalawan ucapan Ibnu Abbas ing dalam hadis kang bakal teka anna hasatuhuna Fatihatul kitab sunatun iku sunah minas sunah atawa iku tetep saking sunah. Wa fi riwayat Hakim wa hadza wa fi riwayatin mahaq aw minal haqqi atawa anha hakun tadatu hadzalan utawi iki hadis yu'ayyidu ikum watan yadza wujubaha ing wajib Fatihah. Jadi lain sunnah nu dimaksud sunnah lantaran cenah liana sunnatah ya tariqatul malupah kedasatuhuna sunnah iku taya sunnah iku dadalan kang den tah eta kang den demenkeun, kang den lemeskeun, kang den demenkeun sunnah. Geus atuh berarti sunnahna di dinya bimana majaz, bimana tariqatul ma'lufah. Tetep wajib tuh ai ku batur mah dibongkar teh kos itu. Wal haq wasabit lanu teh haq iku asabit tukang tetep. Geus lamun aya bahasa tadi bahwa Fatihah teh eta haq berarti tetep geus dua kekuatan. Hiji kekuatan dalil la salata illa bi Fatihatil kitab. Nomor kedua ngabahasakeun sunah teh tariqatul malubah. Nomor katiuna hakna bi bana sabit de kurang kumaha cek Imam Syafi'i. Waqala Malikun wa Abu Hanifah lan ucap sapa Imam Malik lan Imam Abu Hanifah laisa fiha qiraatun. Paranana ikut tetap di dalam salat janazah apa qiraah ulah maca Quran ulah maca Fatihah. Tekudu lianal maksud mina doa ulil mayit
maksudkan dan sejamin saking salatul janazah iku ngadoakeun kada mayit. Jadi maksudku salat janazah teh kapan doa teh ngadoakeun ka mayit atuas tadalu. Lana bae dalilan ya Malik lana Abu Hanifah bi qaul Ibnu Mas'ud kalawan ucapan Ibnu Mas'ud. Cak ngucapin laban lam yakid lana Rasulullah lana Rasulullah ariana ngawaktu-waktu kada ingsun sadaya sapagang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiraatan ing qiraatu salatul janazah ing dalam salat janazah cik Imam Malik jeung Imam Abu Hanifah langsung sambarangan ngawajib-wajibkeun lantaran Kanjeng Rasul untuk pernah ngawaktu-waktu kana maca dina salat janazah sugan aya waktuna sugan aya perintah nu langsung teh aya ulah sok jujuran. Jadi berarti nya nama nganggap bahwa sudah biasa endek bae manggah henteu bae masalah geus lamun teh mah urang nyalateun mayit teu maca Fatihah atuh sah bae jasa kadar doa ieu kitulah cek Imam Malik jeung Imam Abu Hanifah. Jadi nya nama nu diperebutkeun teh hukum aya di urang mah nu diperebutkeun teh pilkada ngobrol kiai jeung ustad maning mananya cek aing mah jam maning nu itu emang kudaon atuh pan eta mah kitu cek aing maning nu eta emang kudaon pan eta mah kita ya diuruskeun teh nu karar itu we masyaallah batur mah hukum diuruskeun teh tapi teh eleh ulama ge jah hukum geus aya nu ngurusan atuh tinggal nu kieu bae sabodo sia itu cak nu saurang dicak aing mah mamana ge sarua dek nu itu kitu dek nu ieu kieu mana nu gede merena bae eta teh nu rada akur mah nu merena gede bae eta mah tinggal tunggu kehancuranna intaha ustutuk apa insyaallah Gusti baheula deres antara nu milih bupati TDPR teka cawut ke bawah daging gitu. Hartina kiai mah kiai bae mararna paling disumbang-sumbang banu hancur teh. Kuari mah itu ieu biung pan kiai teh nyekel bendera masing-masing, foto apa gede-gede di hareup. Masyaallah di imahna ge dihareupeun imam make chatna ge koning. Mere chat koning. Ya Allah, kula itu asup ka imah kiai haju dibere nginum eta masyaallah hiji tatakanana koneng geus kaharti wa ieu kiai wara jasa tapi eta bener sekian tahun yang lalu kuari geus eueuh santri hiji-hiji acan teh baheula eta dakwahna kiai teh teu kudu ngomong make tatakanana koneng. Ya Allah ya Rabbi teu kudu ngomong diantepkeun we geus kula teu ngomong nyana teu ngomong aduh tapi kuari hancur asana kuari mah ganti meureun nyana teu koneng meureun nyana umari mah asana nyana teh warnana ungu eta atuh Alhadin sawa tah mah Allah mana ya di antara dua mazhab wa mazhabul awwalain ahwatu lan utai mazhab kang awal karone iku kang leuwih hati-hati nu leuwih kuat mah adalah mazhab anu awal ialah mazhab Syafi'i etalah nu ku urang diparake sadumeh urang mah mazhabna mazhab Syafi'i kitu nu diperebuteun deui kos kitu kuat-kuat dalil at-tahlilul labziyu wallahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim bidzalika yaqulu syai' mengkono
anu teu mondok mah hese we pokona laula syudu jamalikum fi dzati ma kuntu ardo sa'ata bihayati malailatul qadril mu'azzami syanuha illa idza umirat bikum awqati innal muhibba idza tamakkana fil hawa wal hubbu lam yahtaj ila miqati laula syuhubu jamalikum lamun aranana utawi hadir keelokan sira kabeh iku maujud ing dalam zat ingsun maka aranana ingsun iku ridho ingsun saatan ing dalam sasabe hayati kalawan urip ingsun ma Lailatul Qadri oranana utawi Lailatul Qadar kang den agungkeun opo tingkahe kalakuan Lailatul Qadar ila angin iza umirat iku tatkala den ramekeun kalawan sira kabeh auqati opo pirang-pirang waktu insun inal muhiba ing satuhune wong kang demen ikut tatkala tumanceb yang muhib ing dalam hawa ing dalam demene wal hubu lan utawi cinta iku ora butuh ya hubu ila miqatin maring waktu wa qala akharulan wajab sapah kang weneh faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun jadi santri mah aya paragi ngawihna lain deui lain di balik kerudung atuh aya wa qulul layali lailatul qadri indanat kama kullu ayamil liqaya mujumatin wa kullu layali lan utawisa kabeh pirang-pirang wengi ku lailatul qadri indanat lamun parek ya lailatul qadri kaya Allah utawi sakabeh pirang-pirang dina tinmu iku yaumul jumatin dina Jumat ieu mah ngabahasakeun bahwa zaman eta waktu eta ngarupakeun wadah eta kumaha nu diwadahanana di antara wadah-wadah anu patali jeung zaman Lailatul Qadar tanggal 10 bulan haji tanggal hiji sampai tanggal 10 wadah tadi yauma arfata poean arba termasuk ayamil asyar termasuk yaum asyura termasuk Lailatul Maulid wengian dilahirkeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta waktu indah teh waktu teh lantaran jadi tempat urang ge sok nyieun urang ge surat waktu yang telah berlalu tidak bisa terlupakan
ketika engkau ada di sampingku di bawah pohon korma di Cikupa sambil menunggu gebegan jagong. Oh citraku eta teh aya waktu teu bisa dipohokeun di SMS. Marilah kita bernostalgia. Insyaallah waktu ta waktu urang ge boga waktu-waktu nu teu terlupakeun, baik waktu keindahan atau waktu urang keur dicarekan. Nu jelas mah aya nu dicarekan. Datang ka kuari teu poho-poho. Waktu hulu dibabet-babetin karena tembok kuno kolot. Masyaallah. Ya waktu tah waktu. Geus bagi jelema-jelema nudu madeheus ka Gusti Allah, bahasa Lailatul Qadar teh lain bulan Ramadan. Di poe-poe biasa ge atuh kapanggih bae Lailatul Qadar teh. Sebab Lailatul Qadar eta dibukakeun hijab. Ketika dibukakeun hijab terasa deket jeung Gusti Allah. Ningali pemandangan-pemandangan nu aneh anu ajib. Kuari di luar bulan Ramadan dibere urang kos kitu eta Lailatul Qadar. Begitu penting urang asup ka kamar dibukakeun ku urang bla putih. Lailatul Qadar. Tah ahli Allah magarar itu mantak lamun manehanana atau ahli Allah geus dibere seperti eta rindu. Emang aja Allah merekos kitu teh supaya rindu. Engke ku Allah teu dibere-bere. Sangkilang deket teu dibere bae ku Allah, nyana terus bae terus ibadah teh beukit terus pohara jasa. Allah nyahueun nyana rindu ka dinya, rindu ka eta. Ku Allah teu dibere terus bae. Terus ke mungkin bae 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun dibere deui. Beki rindu bae. Ieu nu diteangan teh indah jasa. Sehingga nangis ninggalkeun hubungan jeung manusia, embung nya nama aya hubungan jeung manusia lantaran geus dibere kanikmatan ku Gusti Allah manggihan Lailatul Qadar. HP dijual. Ganti bebek. Masyaallah. Lamun jelema geus dibere kaindahan ku Gusti Allah, sanggup ninggalkeun kalazatan dunia, sanggup pepegatan jeung HP, sanggup pepegatan jeung televisi, sanggup pepegatan hubungan-hubungan jeung pamarentah, sanggup pepegatan tapi teu ngundang fitnah. Eta mah hate, ieu mah ngan dibahasakeun bae. Lain berarti kapanggih jeung lurah aju lumpat, kapanggih jeung camat lumpat, camat tewat, maling. Lain gitu, atuh biasa bae. Jahat eta mah urusanana. Sadajan urang amprok jeung awewe ge aya nu urang teu bogoh mapan urang di jero hate teh teu betah. Teu betah atuh. Irung pengek, celi petot, hidung leteng, pendek. Ditanya orang Brebes. Teu betah. Teu betah. Hate teh nolak. Hayang geura indit, tayang geura indit, tayang geura indit, tayang geura indit. Tah, urang ge urang lamun nyaho bahwa eta pamarentah jahat. Jahat teh lainna naon? Ieu urang setiap neuleuh jelema nu takabur, setiap urang neuleuh jelema anu pelit, setiap neuleuh jelema anu sombong, pan eta teh ngagurat di jero hate teh ka urangna balukarna. Ka urang balukarna tah nu antep urang coba ge neuleuh bae jelema kos kitu atuh langsung salat teh khusyuk emang tadi ge henteu duh kos kitu urang deuleuh ahli Allah neuleuh doang beda engke ge
aju bae salat ge tentrem ngeunaheun nikmat neuleuh doang bisa dirasakeun urang bari leumpang naik mobil terus neuleuh di jalan teh aya anu ping-pingna kadeuleuh teu karasa pan ku urang teh teu karasa aya nu susuna terbuka sanajan rubu saperapat goreng dele teu karasa tah urang teh teu karasa tah neuleuh sarubu bae ge tah gara-gara salat geng ke salat sholli Allah eta bebeulahna kadeuleuh susu gede amat eta masyaallah Gusti Allah sungut makeur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tapi di jero hate mun dibuka segede naon moal beres salat teh moal beres eta dedelan kos kitulah dedelan teu karasa teh kurang teh masyaallah mentak ngonci maneh be di kamar HP be di gedean atuh kitu-kitu keneh tah mah pegatan sanggup geus ngarasa ngeunah kege bakalna mata henteu dikepar ceuli teu dikepar kabeh nikmat sejuk perasaan teu hayang kapanggih jeung jelema ge teu hayang beneran ke teu hayang dibere teu hayang jariji neuleuh jelema teh jariji engke beuki ka ditu beuki nikmat ibadah beuki teu hayang kapanggih jeung makhluk kakarak ngeunaheun bakal nikmat dibere takwa Allah hijab dibuka blak ih asa di mana ieu teh ngeunaheun suasana eta teh Lailatul Qadar lain di bulan Ramadan seakan-akannya selalu manggihan Lailatul Qadar mantak saat-saat jam-jam tertentu jelema teh sok aya jelema nu deukeut ka Allah teh sok di jero kamar nukunyana pernah kapanggih jem etalah pernah kitu naon kana manggihan kanikmatan dibukakeun hijab ku Gusti Allah jem eta nyana ingin terulang kembali mungkin isuk-isuk mungkin ba'da zuhur mungkin ba'da asar mungkin ti peuting geus teu bisa diganggu teh jem nu pernah dibere ku Gusti Allah jeung emang hampir kitu bae si eta teh dibere da ku Allah jem sakitu engke dibere da teh jem sakitu deui biasana kitu bae mun ti peuting mun bada asar dibere deui teh ku Allah tet waduh nikmat itulah Lailatul Qadar lamun nabi dibere mukjizat pangbubungah pangbeberah supaya ulah keder hatina tanda bahwa eta teh pengakuan ti Gusti Allah wali dibere karomah nyana ngarasa diangkat jadi wali walaupun diikhtilafkeun ku ulama antara karasa jeung teu karasanya jadi wali tetep nyana ngarasakeun sebab dibere karomah ketika nyana leumpang hujan gede teu kahujanan hayang teu naon teu jipan aing teu kahujanan ieu tah tidinya lah mulai beuki tawadu ka Gusti Allah nyana ngadoana Gusti abdi mah mending hujankeun bae Gusti beusi kanyahoan ku batur tuh wali mah kos kitu ari nu lain wali mah kadeuleuh sia aing teu kahujanan kadeuleuh teh Gusti ya tuh atuh aing teh ditanya engke eta wiridan nang teh mah ti Cisoka teh kos kitu kos kitulah ahli-ahli Allah teh ketika dibere embungeun lain diadukeun lain dipamerkeun ketika engke dibere deui ku Gusti dibere ku Gusti tengah peuting misalnya aya hijab asa di mana ceurik Gusti abdi mah rada sayang eta Gusti abdi mah hayang teh ka Gusti teu kudu dibobotohan ku nu kitu abdi mah pasti ibadah bae ka Gusti
besi abdi dibere nu kitu ke jadi tujuan abdi teu hayang abdi maka Gusti bae ditutup deui ku Gusti plek biasa bae mantak wayah kraheut wayah katodel teu leuwih wali teh embungeun manehna ari nu lain wali mah geus kieu bae je jasana hizib aing aya ken can dipake ti mimiti di wirid ku aing baheula di empang baheula yeung ngeueum Haji Muhyiddin da mah aduh teh coba dicobaan eta mah kos kana itu mah istidraj ilmu kawalian karomah mah justru ditutup-tutup embungeun nya nama teu hayang matak mimiti urang ibadah maka syariat tujuanana hayang sorga begitu urang geus mapan dina syariat asa karasa sorga deukeut ku syariat kuari ngaji nyana ilmu tarekat horeng salah teh kos kitu mulai kuari bertorikoh teng hayang akhirat lain sorga hayang akhirat kuari geus dimaksud teh akhirat teh geus hiji begitu bertorikoh datang ke akhirat tek nyana kuari ngalampahan ilmu tahakkuk ilmu hakikat horeng eta salah ibadah hayang akhirat Gusti mang tahun-tahun abdi ibadah hayang akhirat ternyata abdi salah abdi mah ayeuna ibadah teh hayang ka Gusti bet teu hayang sorga teu embung neraka teu hayang akhirat abdi mah hayang teh hiji bet nu nyieun dunya jeung nyieun akhirat ka Gusti tah lamun geus datang ka dinya kakarat dibere bae takaromah ku Gusti urangna geus embung Gusti ketika kanyahoan ke karomah nyana selalu ngadoa ka Gusti fakbidni ilaika ghairu maftunin cabut bae abdi daripada abdi kanyahoan besi diwali-wali ku batur imam abdi mamandingan cabut bae ampihan Gusti ai urang mah lain 5 karomah aing hiji dahar teu seueuh-seueuh ieu karomah aing genderuat utama dan lain sebagainya nah iyalah ieu kuari kisain laula suhudu jamalikum fi zati lamun teu hadir teu katara teu ngajepat kaelokan anjeun di awak kaula atuh niscaya kuring terido sasaah ge bihayati ku hirup kaula artina teu rela hirup teu leuleuh kaelokan Gusti lantaran ieu Gusti geus jadi milik abdi sajam bae teu kapanggih jeung Gusti teu kuat Gusti teu kuat hayang jeung Gusti bae geus ditinggalkeun dunia geus ditinggalkeun makhluk geus ditinggalkeun nafsu geus ditinggalkeun setan nu aya teh Gusti berarti Lailatul Qadar terus da kapanggih jeung Gusti ku nikmat-nikmatna dumadeheus jeung Gusti tanpa maca Quran tanpa maca sholawat tanpa zikir hanya hati anu berbicara jeung Gusti sirul asrar nu aya di jero hati nu dititipkeun ku Gusti nyanana ngahaneng bae kos ku bodewe ngahaneng geus lain maca Quran ieu mah lain geus lain maca sholawat geus tinggalin tamang geus kamari ieu geus sama lain Quran lain sholawat lain zikir eueuh nu dibaca eueuh lantaran maca Quran teh pan hayang kapanggih jeung Gusti maca zikir teh hayang kapanggih jeung Gusti maca sholawat hayang kapanggih jeung Gusti kuari geus kapanggihna poho babacaan eta jonghok jeung Gusti Allah nu geus kapanggih jeung Gusti Allah sajam teu kapanggih jeung Allah moal kuat berarti Lailatul Qadar sepanjang masa
nya nama nu mantak wanian cumplang campling di edan-edan di stres-stres jenteu ai urang mah lain di stres-stres emang stresnyaan ieu di stres-stres ke batur atena bunga ketika ku batur diijit-ijit ketika ku batur di stres-stres bunga dan sebabna berarti aya rahasia nu teu nyahoeun nuhun Gusti sebab aya nu disumputkeun nu mantak nyanana berlagas seperti eta lamun teu kitu engke aya rahasia nu kanyahoan ai urang mah emang eueuh rahasia edan beneran berarti ja ieu mah edanan sestresan lantaran nyalametkeun rahasia kawalian geus mun make sendal nya nama sabelah lain nu hiji koneng nu hiji beureum besi engke aya balik ngaji nu make kos kitu lain wali teu boga duit atau maling nu batur hiji-hiji tuh nya nama nyumputkeun kawalian geus bake kopiah mung nu bener nya nama besi dipajar hebat make sorban teu bener terus we aya nu disumputkeun tah eta lah nu sok disebut kitunan nyumput di nu caang kama kola Abah Ucu masih ngades ya nyumput di nu caang katewak sia santa Abah Ucu ya kiai artinya bergaul we jeung pamarentah ditanya ku Abah Ucu sia sok bergaul jeung pamarentah abdi mah nyumput bae cenah di nu caang ieu mah Abah sing ada katewak sia bisa anta Abah Ucu bener bae katewak lain nyumput atuh sia mah tamah ja katewak iyalah laula syuhudu jamalikum fi zati ma kuntu arda sa'atan bi hayati ma lailatul qadril mu'azzam shanuha illa idza umirat bikum awqati kaya lailatul qadar nu diagungkeun shanuha kalakuanana anu pohara luar biasa martabat jeung kalakuanana kecuali di mana diramekeun waktu-waktu kaula ka anjeun kinayah ka Gusti ketika abdi ngaramekeun waktu dumadeheus ka Gusti selalu aya Lailatul Qadar cinta jasa ka Gusti Allah lamun jelema geus cinta ka Gusti Allah teu sanggupeun berpisah jeung Gusti Allah melalui jalur mana nyana mun tadina kapanggih ku jalur Quran teu sanggupeun nyana ninggalkeun Al-Quran melalui jalur mana nyana kapanggih jeung Allah melalui jalur sholawat teu sanggupeun ninggalkeun sholawat melalui jalur mana nyana kapanggih jeung Allah melalui zikir teu sanggupeun nyana ninggalkeun zikir sebab ketika nyana zikir berarti kapanggih jeung Allah ketika make jalur sholawat nyana maca sholawat kapanggih jeung Allah lantaran kabeh engke kadeleudan jeung kapanggih jeung Allah mah Allah kabeh terek Allah kabeh kumaha apan urang diciptakeun ku Gusti Allah haju urang teh dibere kekuatan ku Gusti Allah dibere daya ku Gusti Allah urang geus kabahasakeun ikrar di hareupeun Gusti la haula wala quwata illa billah teu aya daya jeung teu aya kekuatan kecuali nu Allah urang boga daya jeung kekuatan berarti eta teh daya Allah geus kicep urang kicep Allah denge urang denge Allah daya urang daya Allah kuat urang kuat Allah teu kudu jauh-jauh neuleug gerak urang kapanggih jeung Allah kabelah ditunang ke aing teh Allah anallah pencit bunuh Syekh Siti Jenar iyalah ngaranna manunggal wahdatul wujud ieu anu dipermasalahkeun di urang ulah berpaham seperti eta ulah sasar tapi ketika jelema ibadah ka Gusti Allah pasti kos itu disasar-sasar atuh sasar ulah besi anu ngaku kos itu bunuh andai kata jelema terus suluk bakal kos itu bae tah eta mah teu bisa dicaritakeun lantaran mentawa perasaan geus ngaji teh aya ngaji amil aya ngaji jurumiyah aya ngaji fikih kabelah dina aya ngaji tauhid kabelah ditu mah ngaji rasa nah ieulah nu teu bisa dijabarkeun nu bantak bertorikoh mah teu bisa dipotokopi langsung disebarkeun tah eta lamun menyebarkeun fotokopian torekat nyasarkeun dolun mudilun cek Mama Bakri tarik mundur jelema nu kos kitu teh eta tiap pengkhianat
eta dina kitabna Futuhat Pengkhianat kiai anu nyebarkeun tarekat model kos kitu eta teh geus wajib dipanggil ku pamarentah pencit lantaran nyasarkeun ja lain kitu tarekat mah sia geus sabaraha taun mah santren geus naon anu tamat geus kumaha ku ari di imah abdi mah jai magahan we lah santri loba jeung setik jakur bae hayang ge abdi mah ibadah tah ieu gadi atuh geus dibeat di jero kamar ulah bebeja ka sasahanya geus sia mah ieu lakukeun tah ieu ke lamun sia didinya geus beres naik ka dieu ka didinya geus beres naik deh ka dieu satungtung can naik atuh balik ditaekeun ku guruna jang naon dibere wiridan ge eta di wirid mah tarekat mah teh mah pagawean geus engkena datang karasa lain kuari alhamdulillah cenah kiai kunaon abdi saminggu geus tamat tarekat sugro kubro wah iya di mana sia guruna di ditu geus mencit embe sagala widih tarekat mencit embe aya kita mah Kiai Haji Hamid beres gaji hamil mencit embe atuh eta beres malah maca gaji Hamid 2 kitu naon bena atuh salah tah jangan ngancing cekolot baheula mah ai tarekat melain kitu malah putus jeung urusan dunia guruna ngade ya ulah bere-bere ka aing lu penting sia heula bener jeung Gusti kadeuleuh engke ku mama dipantau engke ku mama salah bae kira dipanggil salah sia atau melalui ngimpi salah sia atau ditegur melalui karomah nyana keur diuk anu nampiling jeger saha eta nu nampiling nyana deui wirid ditampiling deui tuh kos kitu guru tarekat mah bila perlu panggil atawa ngimpi nang nyieun ngimpina ge guruna nyieun ngimpi atuh guru tarekat mah ka murid ge nyahoeun sia ngimpi anu nya kamari penting ka ngimpi-ngimpi nyahoeun atuh komo hayang ka jahe iyalah guru tarekat mata kudu numur si ulah sembarangan urangna siap guru can kapanggih teh jalan aya guruna urangna teh siap moal urangna siap guruna aya dicek heula ku guruna kakarak eta lah tarekat nu asli anu endeuh darajah suluk lain sakadar tabarruk hese pimurideunana guruna mah aya bae sepanjang masa ima langsung satu naon kitu ngaranna Kang Nabi Qadir wa ima langsung wali-wali sanga wa imma guru urang nu teu kanyahoan terjata anu sagulung sagalang horeng eta teh mursid ngan nyana teu nembongkeun atuh hese bae ka mursidan mah iwal tinyana nu geus dibere horeng guru aing mursid teh kanyahoanana di KTP-na Haji Mursyid aduh bilang menceritakan tarekat babari hese babari mentak di akhir zaman engke bakal digelar tarekat badar bae tarekat make kartu nama deka mana jangka pabrik naon kok tarekat sih pakai kartu nama heran itu salah jurusan tarekat pakai kartu nama masalah jurusan dek dipake naon eta kartu nama tarekat kos kiai make sertifikat heran aing mah kiai sertifikatan atuh engke bisa digadekeun sertifikat kiai pakai kredit iyalah di akhir zaman mah geus macem-macem hayang pengakuan lain kitu tarekat mah cukup ka Allah titik nailah kabeh Lailatul Qadar mantak bayangkeun dalilna wal hubul lam yahtaj ila miqat diteruskan heula ka dieuna innal muhibba idza tamakana fil hawa jelema nu keur cicintaan di mana geus congsrong jasa cintana timbul rindu lamun geus rindu wal hubul lam yahtaj ila miqat tidak tahu waktu jam sabaraha bae nyana lantaran inget bae gereleng ka ditu isuk-isuk ka karaktas kapanggih balik nyana jam 10 inget deui datang deui jam 10 obrol-obrol di sisi kali nyana teh SMS-an haju balik jam 1 inget deui ka ditu deui geus jam 1 geus digerokeun ku mana heuy Neng Dewi Aisyah didinya bae ka dieu balik sakedeung datang ka imah di SMS deui jam 4 kapanggih deui aduh puyeng cak mana aing ja aing ge baheula teu kitu-kitu teuing aing ge jeung basia bobogohan tapi jangan teu kos sia-sia teuing mah duh teu kuat mah
teu kuat mah aduh abdi mah kajenting teu dahar teu nginum asal kapanggih jeung nyana bae jeung saha jeung Junaid teu kuateun jelema nu keur cicintaan teu kuat berpisah ketika berpisah ge sasalaman lalaunan eta lalaunan geus neuk bisa ge dicekol deui begitu kan Bib ya eta geus ge kapisah leungeun geus bisa dicekal deui pundakna bego tah henteu coba dadahna ge Masya Allah sakira-kira aya kapal hiber kadinya mal karasa konya dadah eta cinta ieu mah cak dina kitab sia masih cak dina mah pajarsan geunah-geunah anjeun dina kitab ya wal hubul lam yataj ila miqat cinta tidak tahu waktu cinta tidak membutuhkan waktu mantap disebutnya cinta adalah buta kakarak boga kawauh jeung urang Karawang sahektar ngagelenceng buta nu dikolot nu diimah geus nyere kanan we teu kadenge sakumaha kaleng rombeng gumrah lantaran nu kadeuleu irung nu itu bae waduh eta mah cinta mindo ngaranna teh mah beuki jahat mah cinta mindo mah iya keur meujana fuber masyaallah dunia milik kita bersama wah jeung kareta-karetana nu nyana eta termasuk beca ge sarua eta teh waktu kajenteun dicarekan ke indung bapana tatap bae keluar bae ngolosot bae nya teh bahkan neuleu lantaran bapana sepreng jasa salat sia salat teh gegeura ngan 2 rakaat doang magrib keluar ka ajeun aing mah dicarekan los ku pangeran nu penting kapanggih Masya Allah geus dijualan kitab tafsir Munir geus dijualan terus dijualan kabeh kuari tinggal sehiji doang calana jeung samping jeung kitu baju tinggal hiji doang ge tapi senang hate luar biasa senang sudah kukorbankan seluruhnya buat tinggal aku melihat dan ingin merasakan pengorbananmu Doni hajunya na menta takanyana teh benta pengorban hayang naon atuh ka pengorbananana hayang baso embung hayang naon teh somai lah sus kitu jang naon hayang naon hayang nu kos baso ya geus teu bareres jasa ya kitab kawalian si kos kitu ieu la indal muhibba idza tamakana ta eta namakeun moal beda cinta ka manusia jeung cinta ka Allah artina di mana dina pada lu pada ratanana jelema cinta ka awewe eueuh waktu nah kitu keneh cinta ka Gusti Allah kapanggih bae jeung Lailatul Qadar eueuh waktu nah ditambah deui qala akhir wallahu a'lam